Coba. Pegang dulu gitu. Tuh, yeur euy. Dengan gawe yeuh. Da duit aing beak duit aing euy. Kamari dipake nyogok pas ujang lebih duit teh deui. Eta ge batang rokok ge. Beak deui. Mah euy cuman ongkos jang ini gawe aing mah ipuh ieu aing ieu. Jang gawe mah euy. Jual-jual leuneun aing teh dah bingung aing aduh geut asli hanya kumaha lamun aing nyem wae kitu nya masih madit si eta mah bebandaana loba euy domana loba eta mah sugani parang aing ka itu manehna pas ngajual doma bogan duit nyem wae deing ieu balikeun mah dewe gampang ngebalikin mah pusing bro pusing tak jeruk kalau di kita ipak teh pusing teh terliur ieu mah Ini sukan paling ngerek ini tuh jangan tuh kayak SMS-an duit yang ongkos can meunang duit kamari bisa ngajual doma dipakai nyogok pusing jadi nanti aing budak nu dua kemana ya di teh ngel buka teh kadeu palon harus juga bisa wah baterai beak tuh mahal itu jangan gitu baik ya aku nggak jual kebun patung mah ban halus beak ya liur kain nanti jangan babak pulang urang udut dulu paling enak wayah kieu udut dulu anjing pusing sebenarnya mah otak teh ieu teh hayang abang berangkeun kumaha nya hayang init gawe beak tuh da kamari make aya acara minta duit aing teh gak duit aing gambar belaan ngajual cikur sekebon belaan dicoret tina kakak komo aing tapi jika aya solusi Bob itu biasa masuk minjem ke Bang Emo pasti lupa duit kira aku aing teh menang ongkos sih eta jadi lamun teu menang kasih madit mun teu salamat si madit teh ternak buyur dijual teh 2.500 sakilo ieu mereka bodoh artinya muncul mana baru lagi tuh ayo serangan dia di base serangan di kemana baru dak di mana dak oi di mana ayo sendiri teh kumaha gitu ini ka base camp wae gitunya sugan we aya kawan-kawan di ditu
Ya, lah ding 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 ah. Bet. Lama sih ya kan? Beneran tak cek peribahasa mah. Peribahasa kau nih peribahasa ini. Pucuk ditiba ulang pun tiba. Wah ini ulam. Hayu ulam. Ade. Ini bos orang teh bos Bukan nama tampan sekali dirimu sekarang asa beda poe nama. Ade sih jatuh cinta ke aing euy. Ade. Di situ rasa jatuh cintana bos. Tobat aing nya. Jadi kieu bos. Pan urang PR genet gawe. Heeh. Kok emi pulus meureun? Maksudna kumaha? Lah. Pinjam. Letak kok aing deket-deket teuing geura lah. Alah, pinjam naon? Pinjam korek baturan teh kayaknya. Aing ge pamaksudan euy kan dari teh. Gitu. Lamun teu maneh si Madit, aing rek nyem duit euy. Teh isukan ini tuh nih si Magelo. Langsung ngahakanan juput. Ah, leuwih ti gelo gitu mah euy. Enak kan nyeje. Duh, aing mah. Rasa pecina. Aing mah teh, bukan itu tuh. Aing nyenyem cuma aneh aing. Da kamari pagawean pake nyongkok sia mah tuh. Bisa kitu nah aing teh. Udah si eta ujang kuncung geura mah. Eta duit ti heula deh kan. Ujang kuncung apa ujang leguk? Ujang leguk eta. Sia mah geus. Oh, sia mah euy aduh teh kah. Udah. Matuh teh. Aya teu aing nyieum aya membakal balik nyieum ka dewek. Ah. Aing belan dicoret tina kakak itu kalau teh euy. Yang sekali ini dicoret cuma di negara Indonesia cuma. Sadis mana ya aing? Yalah. Ding yeuh, si Marit tadi mana? Marit biasa nama jam sakit masuk ka dieu mena datang. Eueuh nih. Mungkin dia lagi di perjalanan. Apa mungkin dia lagi di WC? Jadi lagi asidih. Oh, eta. Sampurkeun ku aing. Oke. Tuh, nya. Karek dia omongkeun. Sa? Enak panjang suku nya we. Panjang bulu, panjang bulu itu mah. Ah, aya tuh. Buru ka dieu euy. Lewat teuing sia teh. Kenapa ini? Pokoknya mah aing paneh ge. Indogan ku aing mah. Mau teh. Nah, masalah kamari kumaha teh? Aing bingung di telepon teh tidak aktif-aktif di sini teh. Posisi teh. Oh. Sumpah banget. Kale ka tuh itu jelema teh aslinya orang mana? Orang mana itu teh? Mana orang baturan, beula. Soalnya ada aing mah awona basa jeung maneh hungkul di dinya. Da aing ngukuhan pan berapa urang geus keluar duit teh. Udah bingung aing gitu. Telepon tadi kok aing teh diangkat-angkat itu. Tuh nya teh aing geus boga rasaan teh geunah di kamar teh euy. Rasa cinta lin ya. Cinta di asa jero. Seueuh teh anjing teh kuat teh. Prowek aing dadana seueuh lah. Bisa mah tengah duit tapi nyumpet ti aing jual domba kolot aing geus mah. Eta eta teh. Aing tadi teh kieu wa maksud teh. Nyieum duit teh ka maneh gitu euy inget teh. Ieu mah ieu rek jual batur. Luas maneh ngajual batur mah. Kalau posisi kuncung ngajual kebon berdua. Saya coret di negara Indonesia jeung kakak keluarganya. Tuh. Ulah euy, ge kamari di ngajual kebon cikur sakebon aing. Di ka dieu dicoret tuh kolot aing ngambur. Laku teh. Hah? Laku nama. Ada duit lah tuh aing nyo. Nona, duit ah. Akan kamari dibikin ka si itu teh, aku mah aman teh. Di situ aja. Yang legu. Da si minta duit. Anak perempuan wa mana? Euy, itu geus liwat kayak itu. Saliwer panon si Madit mah, ripuh aing. Itu tiga tangkal. Masih stres mabok naon? Teh sapi supa. Supa juga nama ieu. Iya, pasuk. Balik gue ya tuh ya. Banyak itu. Telepon wae tuh telepon. Hah? Telepon. Aktif teh. Aktif. Ya, di aing kumaha nya. Ada sekalorkeun duit duit teh. Aing bilang segala dijual, Bang Plecit geus teu mempan ka aing. Bingung aing. Tuh, si operator lo ge. Nah, Korea yang ada 7 sedang modal. Banget jual ieu. operator macam naon ada di mana? Di kamari ieu teh, di kamari kok yang kontekan teh ieu teh. Curiga aja. Curiga sumpah aing nya. Heh? Curiga euy. Tipu kita. Aing penting sia.
Sia Nama sia kamu mana? anjing deh anjing.